Kuring boga hiji pangalaman anu dimana teu bisa dipopohokeun. Ngaran kuring Asri. Kuring cicing teh di Kabupaten Bandung Barat. Kajadian ieu kaalaman ku kuring bahasa kuring masih kena SMK. Nyaeta aya dina tahun 80-an. Caritana kuring keur aya di jero kelas. Sabari ngobrol jeung babaturan, ngomongkeun masalah PKL. Sabab kuring teh geus asup ka semester akhir. Nya kuring ge kudu neangan tempat jangke kuring PKL. Singkat cerita, kuring geus katarima PKL. Ngan hanyakal tempat PKL kuring teh lumayan jauh jeung imah kuring teh. Awal-awal PKL, kuring teu ngarasakeun aya nu aneh. Jeung kusabab kuring PKL teh beurang. Katambah kuring ge boga senior anu bager. Jeung senior kuring teh daek ngajarkeun naon anu teu dipikaharti ku kuring. Kuring PKL di eta tempat teh teu sorangan. Aya oge babaturan kuring anu sarua PKL di eta tempat. Ngaranna teh Hani. Manehna babaturan deket kuring pisan. Kusabab sarua tempat jeung kuring, kuring unggal poe sok nebeng ngilu ka babaturan kuring teh. Singkat carita, babaturan kuring teh nelpon. Aya naon nih? Halo, Asri, abi gering jadi teu bisa PKL ayeuna mah. Hah? Terus abi kumaha atuh? Manya sorangan. Hampura, paling ge ayeuna mah naik ojeknya. Nya atuh. Geura cagernya. Ieu pertama kalina kuring indit PKL teh sorangan. Jeung naik ojek jaba kabeneran. Di minggu ieu teh kuring kabagian si peuting. Kuring indit jam 7 peutingan. Singkat carita, kuring balik PKL teh aya kada jam 11 peutingan. Dina pamikir kuring, aya keneh teh nya ojek wayah kieu. Nya kuring nekat jang neangan tukang ojek. Ngan hanyakal ku kuring ditutungguan teh eueuh tukang ojek pisan anu ngaliwat. Sababaraha menit kuring nungguan. Sanggeus kitu mah kuring mutuskeun jang leumpang. Sugan we menang tukang ojek di jalan. Kuring leumpang teh sabari nempoan wae kana jam. Basa harita waktu teh geus nunjukeun kana jam 11:30 peuting. Nya kuring ge rada gurung gusuh leumpangna. Basa keur leumpang, kuring ngaliwatan pasar
anu dimana ieu pasar teh rame. Kuring rada soak jeung bingung. Nah aya pasar wayah kieu jeung rame keneh deui. Kuring ningali ka sabundereun kuring. Kuring ningalian aya sababaraha delman anu ngajajar. Kuring nyobaan jang nyamperkeun eta delman teh. Ngan hanyakal eueuh sasaha dina delman eta teh. Nya kuring nanyaan kanu aya di eta pasar teh. Ngan hanyakal eueuh anu ngajawab kana pananyaan kuring. Sanggeus kitu mah kuring tuluy leumpang nu maksud rek nuluykeun balik. Tapi anehna setengah jam kuring kukurilingan nah teu kaluar ti eta pasar teh. Rarasan sabab kuring geus teu kuat hayang kacai. Nya kuring neangan heula kamar mandi sabab geus teu kuat. Singkat carita, kuring geus manggihan hiji kamar mandi. Basa kuring karek kaluar teh, kuring ngareret heula ka katuhu kuring. Aya hiji tempat anu kacida kotorna. Eta tempat teh pinuh ku runtah hungkul jeung geus lukutan. Sabab panasaran nya kuring nyamperkeun eta tempat. Barang kuring nempi di eta tempat teh, ujuk-ujuk astagfirullah, kuring dirawaskeun ku sora. Kuring soak sabab eta sora teh tarik pisan. Sanggeus kitu mah nya kuring rek mutuskeun indit di eta tempat. Tapi basa kuring rek indit teh, kuring ningali aya jelema anu keur ngacak-ngacak runtah. Mimitina kuring mikir, eta mah ngaca ukur anu mulung meureunnan. Ngan basa ku kuring disidik-sidik. Nah, jiga anu didahar. Tuluy kuring ngagerohan ka eta jelema. Pak? Bapak? Pak? Tapi anehna ku kuring digero-gero teh eta bapak-bapak teh teu ngadenge. Kuring jadi rada sieun sabab pamikir kuring sieun bahwa eta teh anu gelo. Tapi kuring ngawanikeun maneh jang leumpang ka eta bapak-bapak teh.
Kuring lempang rada lalaunan. Basa kuring keur lempang teh. Ujug-ujug kaambeng ngahiliwir bau runtah jeung bau bangke. Kuring rada teu kuat kana eta bauna. Satepina kuring di tukangan manehna. Kuring noel kana tonggongna. Basa ku kuring di toel teh. Manehna ujug-ujug cicing. Tuluy. Ujug-ujug manehna teh seuri. Kuring reuwas. Sabab sieun bener bahwa eta teh nu gelo. Basa kuring mundur lalaunan. Eta jelema teh malikeun awakna ka kuring. Barang manehna malikeun awak. Astagfirullah. Geningan. Eta teh lain jelema. Eta teh jurig. Kuring leuwas sabab bentukanana teh awakna badag jeung hideung. Letahna panjang kaluar. Tuluy panonna anu beureum. Jeung buukna nu pondok teh cawik-wik. Eta makhluk teh seseurian. Jiga nu atoh. Ningali kuring kasieunan. Kuring mundur lalaunan. Nganaha ujug-ujug awak kuring teh bisa digerakkeun. Kuring babacaan sabisa-bisa. Basa kuring meremkeun panon. Ujug-ujug eta makhluk teh geus ngaleungit. Sanggeus kitu mah kuring lompat keluar. Tuluy neangan jalan gede. Basa kuring keur lompat teh. Kuring ningali di hareup aya jalan gede. Tuluy loba mobil jeung motor anu ngaliwat. Singket carita, kuring manggihan tukang ojek. Geningan ngan 5 menit, kuring kukurilingan di eta pasar teh. Isukna, kuring langsung gering. Tuluy kuring diubaran, dibere cai ku ustad. Kuring di bejaan. Yen cenah lamun kuring teh ngadatangan pasar goib jeung makhluk anu dipanggihan ku kuring teh ririwa anu dimana emang resep karena tempat kotor.
Tuluy ngabejaan ka kuring. Yen kuring teh ulah nekat. Lamun balikna peuting, ulah lempang soranganan. Bisi ngalaman deui kajadian anu kamari ku kuring kaalaman.